Ngeunah urang buka jeung kayak buka. Marah ratel wes ya. Ratel naon? Ingat kerja di situ teh. Iya. Hayang joget deui, hayang joget deui. Urang ngajakan budak mah yeuh. Loba budak deh hareup ka arulin koleci. Jang, hayu ka dieu. Urang joget dieu. Hayu. Hayu ka dieu. Hayu. Ngumpul dia. Hayu, nurutan mah jogetnya, nurutan mah goyangnya. Nurutan mah ieu main nurutan goyangnya. Siap. 1 2 3. Budak kan aduh, yuk, arek ide-idean. Sebelum pisan mana mah. Sama beneran. Ayo. Urang rek naik kadinya nya. Ayo. Kebon-kebon teh letang amburadul kieu lamun teu ini malapur pisan. Aduh, ya Allah nih ka mana hungkul urang neangan kita tadi teh di kebon, emak teh di kebon. Di kebon keur sasapu ya pan urang teh rek lebaran. Lebaran kudu resih kebon oge. Geus burit mana jam sabaraha? Ieu jam sabaraha? Jam 4. Mana pandangan boga jam teu. Bekas sebeleut. Ayo, matak oge. Boga duit teh meuli jam gerage. Boro-boro keur meuli jam. Maneh ninggalkeun abah wae kamari. Meni kesel keneh wae berarti bang kamari teh diajakan ka kota ge. Nya kamari teh urang hanyenakeun incu. Hanyenakeun incu. Aing mah arek ngambek ieu namanya. Arek ngambek naon? Jangan aing. Geus ulah sok ambek-ambekan ayeuna mah. Ya, ari incu urang aya eueuh di imah. Ya tadi mah aya si EM ka mana nya? Ka mana si EM? Ya makanya ya nih. Salakina teh rek datang kok ieu. Kok ayeuna teh rek datang calona. Itu perbo nya. Hayu atuh buru-buru. Karunya nih. Sabedog mah tah. Hayu geus datang manten. Datang manten. Kamu sok adu ulah sok wae. Kitu nih. Gerak keluar, Neng. Kadi heula sakedeung, Neng. Abah kadi heula kadi abah ya. Aya ngobrol jeung ini. Ngobrol heula ya kadi. Heeh. Urang geser kadi tuh saya teh. Geser saya teh kadi tuh. Rada bedi tuh. Bedi tuh. Buset. Ayo. Abuh. Udah. Ingkang ke garah wae. Sok rada bedi tuh saeutik. Kayak diobatan kayak mah meuli sagrib lah. Alah, Neng. Urang teh rek kadatangan tamu poe ieu teh. Ya, Calon mana si Asep rek ka dieu? Ieu perbolin, Bah. Heeh, perbol. Mana tapi geus geulis si Incung mah buku lempeng kene urut kamari ka salon Egi Gunadi. Geuningan heeh, lempeng keneh kamari beak bara duit ka salon. Teu mere. Nganjuk. Nganjuk hakeun bae da. Da si Mun wawuheun ieu ka urang ge pagi jeung si Mun indungna Egi Gunadi. Heeh. Ya nya. Kemana ulang ngerakeun emaknya, engke lamun datang urang ngampar samak we da urang mah teu boga tempat. Urang ngampar samak we di hareupnya. Heeh. Engke ieu teh arek ngabebener maneh ngomong nama da jelemana mah seueur bari jeung badag-badag oge da bager. Jelemana mah bari jeung da badag oge. Heeh. Engke bulan Agustus cenah mah arek nanggap organ, cenah mah Mamen Production, cenah ngadenge mah organa teh cenah orang mana organ si itu tuh Mamen Production loh. Amun teu nyaho pokona engke gampang lah. Heeh, nya. Ieu engke geus bukan geus nyangu can. Geus nyangu cenah alhamdulillah incu urang bager. Heeh tah ayeuna mah urang nungguan heula we nya. Heeh urang nungguan heula si Asep kedeung ge datang Heeh mereka tukang heula atuh nya. Heeh neng ulah ka mana-mana atau ngulin nya. Bare ka tukang heula teh kuat ya rada mules beuteung. Nya rada mules beuteung ge mah ka tukang heula ya. Dengan nasi itu pis. Urang buka jeung ka ya. Aduh, Kak. Marah ratel wes ya. Ratel naon? Ingat kerja di situ teh. Iya. Hayang joget deui. Urang ngajakan budak mah yeuh. Loba budak deh hareup ka arulin koleci. Jang, hayu ka dieu. Urang joget dieu. Hayu. Hayu ka dieu. Hayu. Ngumpul dia. Hayu, nurutan mah jogetnya, nurutan mah goyangnya. Nurutan mah ieu main nurutan goyangnya. Siap. 1 2 3. Budak kan aduh, yuk, arek ide-idean. Sebelum pisan mana mah. Sama beneran. Ayo. Urang rek naik kadinya nya. Tadi
Nah,